Ujang, Nyai. Abah, duh, tos kongkorongok hayam, tereh waktosna subuh, menit tibra mondok teh, bakatku capek gitu, menit teu emutna naon ieu teh. Duh asa tariris geuning. Ah sigana mah moal ka ibak ayeuna. Engke we tos rada siangan. Bade wudu we hungkul. Barudak tos garugah teu acan nya. Ah engke we digugahkeunana. Wih ti cai. Tuh nya menit tiris kieu ku ngahiliwirna angin metak beuki tiris. Wayahna kedah kapancuran wuduna. Cai anu dina ember teh seep dianggo nyikat gigi ku barudak tadi wengi. Itu Abah geuningan. Sareng saha eta? Oh, Unang. Abah, eta Unang menit tanginas. Tos mandi Unang teh? Mohon teh. Nya Nyi. Abah teh geus nganter si Unang mandi. Ulah ributnya ka barudak. Si Unang ngompol. Baju jeung samping nu kaompolan teh ku Abah geus diteuneun dina ember di hareup. Oh, muhun Bah. Engkin rada siangan. Ku Nyai urang seusehan. Heueuh atuh. Hayu Nang. Hayu. Teh, Unang ti payun. Nya. Aya-aya wae ari kalakuan babaturana si Ujang. Untung we wengi tadi teu hujan. Lamun hujan teh laleueur di dieu teh biasana. Duh, meni poe kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Menit tiris kieu.
Barudak tos garugah kitu. Hudang jang, kabur adan subuh. Unang manggeus mandi. Sisinarieun si Unang tanginas. Geus hudang, jeung geus mandi deui. Nya tuh da unang mah rajin. Teu kawa si Udin. Tuh molor keneh si Udin mah. Eta baju nu ujangnya. Nya dipasihan namut ku Abah. Tadi puting unang ngesang. Jibruk baju unang mah. Jibruk ku kesang. Hareudang tuh da. Oh, nada ujang mah tadi peuting katirisan. Aneh si Unang mah kalaka ngesang. Teuing atuh. Din, gerah hudang. Cereh adan subuh. Din, Eta si Ujang. Moal ge hudang atuh diusapan kitu mah. Kalaka kangenahan. Asa dipepen dek. Teh ke gerah sirahna ngarah hudang. entong atuh. Karunya. Din, hudang euy. Din. Aya naon ieu teh? Hudang tere subuh. Kalaka nanyakeun aya naon. Tere subuh. Geus harudang ieu teh. Hayu urang ka mushola babarengan. Kela bah, bade wudu heula. Engke we di mushola wuduna, bisi kaburu adan. Mohon atuh, hayu Din. Yuk. Kela antosan bah, nyendak heula sendal, hilap di dapur. Nya, sok. Meuni poe kieu. Siap. Hayu. Bah, ti payun teh, Abah kantos nerangkeun babasaan zaman. Anu nerangkeun zaman baheula pisan. Nyaeta istilah zaman ti kotok di lebuan, zaman bedil sundut, sareng zaman cacing dua saduit. Nah kunaon kitu? Muhun, ari zaman ti kotok di lebuan, sareng zaman bedil sundut mah tos dijelaskeun maksudna. Kantun zaman cacing dua saduit, anu teu acan diterangkeun mah. Oh gitu. Kieu eta teh nyi. Babasaan atawa istilah zaman cacing dua saduit teh bisa dilacak ti iraha dipakena jeung carita naon anu tumiba di balik kaluarna istilah eta teh nyaeta almarhum Kuncen Bandung Haryoto Kunto nuliskeun dina bukuna Semerbak Bunga di Bandung Raya kakait jeung zaman cacing dua saduit eta. Saurna teh dina zaman kultur stelsel atawa zaman tanam paksa nyata tahun 1830 hiji nepi ka tahun 1870 sakur pangeusih priangan dipaksa sangkan melak komoditas wajib nyata kopi. Pagawean tanam paksa kopi di priangan ngalibatkeun sakabeh kaluarga, bapak, ibu, jeung barudakna milu migawe sakabeh tugas ngolah lahan. Si bapa nyebutan jukut jeung motong dahan tangkal kopi. Ari si ibu ngalah kopi sarta barudakna nangkepan hileud jeung cacing. Terus cacing nu geus kakumpulkeun teh
ditukeran jeung duit anu hargana saduit satuan administratur. Tah tina kisah eta numutkeun Haryoto Kunto zaman kultur stelsel atawa zaman tanam paksa teh sebagai zaman cacing dua saduit. Tah kitu nyi asal muasal zaman cacing dua saduit. Oh gitu geningan. Allahu Akbar. Buru geus adan geningan. Tuh, asep keur adan di musola. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La